Mata Isa langsung cenghar ngadengenna, kuring ngarti kang, lamun kitu ulah mikeun emma kamar di urang rawatan weh ku urang. Nu matak, naon hesena ka iluan ku kolot, sanajan sifat emma goreng ari bisa ninggalkeun 60 juta mah moal rugi, masalah biaya pemakaman da moal beyak gede, malah Mardi oge pasti bakal nambahan, jadi 60 juta bakal wetuh moal kaganggu, cuk Karsidi seri. Emma geus megatkeun hubungan kulawarga jeung Mardi, memangna Mardi daek nambahan, Isa nanya. Mane ulah bodoh, di mata hukum nu ngaranna anak tetep anak, lamun teu daek milu nanggung biaya, bisa dituntut, tembal Karsidi. Akang pinter, Mardi jeung Lastri jelema bodoh, moal bisa menang ngalawan urang, cuk Isa muji bari seri. Teu lila broker anu didagoan datang nyampurken, saurang awewe ngora. Anjeun Pak Karsidi sareng Ibu Isa, enya, kuring, tembal Karsidi bari ungguk. Abdi tos janjian sareng pamilik bumi, anjeunna aya di lebet, hayu urang parios bumina, cuk broker. Hayu, ti luar kuring geus nempo, kuring hayang nyaho jerona, cuk Isa. Broker lempang ti hula, bari ngomong ka Isa, yuswa pamilikna kirang langkung sami sareng salira, diical ku margi bade enggal ngali ka Amerika, janten hargana langkung mirah dibandingkan bumi-bumi anu sanes. Karsidi jeung Isa langsung sumanget ngadengeuna, sabab duitna pasti bakal nyukupan, malah bakal nyesa kene loba. Di jero anu kerjudi masih aranteng, basa ngadengebel panto disada, siren buburu nangtung rek muka panto. Hampuranya, sakedeng, sigana anu rek ningalian imah, sabab tadi kuring geus diteleponku agensi bakal aya anu datang, cuk siren katilu baturna, terus lempang ka harep muka panto. Wina, mangga kalebet, cuk siren ka brokerna. Bu siren, iya Pak Karsidi sareng Ibu Isa, anu tadi dicari osken dina telpon, cuk Wina. Bu siren, kuring Karsidi, iya pamajikan kuring, Isa, cuk Karsidi bari manggut. Oh mangga ditinggalan, tos teu aya barang anu berharga da, parabot anu dilebet sadayana bade dikantungkeun, bonus kangge anu ngagaleu, cuk siren bari seri. Isa langsung atoh, bari ungguk terus ngareretan sakuriling ruangan. Pa, Bu, luas tanahna 120 meter anu di bumian 100 meter, garasi oge tos aya, mung memang bangunan lami, peryogi direnovasi heula sata acan dilinggihan, tapi data aya bocor, sadayana masih sae kecuali sapali kusen-kusena tos barobo, perkawis pangaos mangga langsung taroskeun kanu kagungan bumi, cuk broker ngajelaskeun. Karsidi jeung Isa unggut-unggutan, terus Karsidi nanya ka siren. Memangna bade dikaluarkan sabaraha Bu, harga normalna di wilayah ieu 200 juta, nanging kumargi hoyong enggal pajeng, 120 juta nawisken, cuk siren. Isa ngajenghok, mahal-mahal teuing keur imah butut kieu. Siren teu ambek, tapi seri, nembe pan abdi tos nyebatkeun, sakitu teh nawisken, sanes harga janten. Lastri anu keur nungguan siren di ruang tengah curinghak sabab ngadenge sora Isah ti ruang tamu. Lalaunan Lastri ngeteyep noong, bener wi aya Isah jeung Karsidi, Lastri kerung, kulawarga kusuma keur bangkrut tapi naha Karsidi jeung Isah rek meuli imah. Harita Isah ngomong deui ka siren, tapi ngan jelema beleguk anu muka harga 120 juta keur imah butut kieu. Lamun dibikeun 80 juta teu nanaon, di duitan ayeuna keneh, isuk kosongkeun, ku kuring rek langsung dicicingan. Harita Isa sabenerna ngagebraku harga murah sabab yakin siren keur butuh pisan soalna rek buburu ka Amerika. Isa teu nyahoun yen siren jelema mampu. Tapi sabab omongan Isa anu kasar, siren kerung, Bu, ditawiskeun 120 juta sanes hartosna Ibu tiasa ngahina teras langsung ngajatokeun pangaos. Perumahan kagungan patokan pangaos anu tangtos, upami teu cocok mangga milari anu sanes. Karsidi oge ngejengok Isah ngomong kitu, sabab cuk taksirana, paling harga jadina 110 juta, jadi nawar 80 juta memang keterlaluan, jadi Karsidi buburu ngajelaskeun. Bu siren, hampura pamajikan kuring, teu maksud ngahina, jadi sabaraha atuh anu leresna. Isah langsung molotot ka Karsidi, Kang, geus teu kudu nanyakeun deui, imah butut kieu memang panteusna 80 juta, tingali omeanana loba pisan, moal cukup 50 jutaan. Lastri anu keur noong nyampurkeun bari jebi, 80 juta mah meuli kandang hayam wae atuh, ulah hayang imah. Isa jeung Karsidi ngarenjak nempo Lastri ujuk-ujuk bijil ti jero imah. Lastri, nanaonan pipilu en kana urusan batur, memang nai imah maneh, cuk Isa molotot. Lain pipilu en ngan hayang sriwai ukur gablek 80 juta hayang meuli imah di perumahan, ngimpi, tembal Lastri. Sangeunahna, mata kuring neangan imah oge kuring keur loba duit, nawar 80 jutanya wajar wae ngaranna oge nawar, cuk Isa embung eleh. Memangna kuring teu nyaho kana kaayaan aranjeun, ayuna,
Loba teh sabaraha, kuring hayang nyaho, cuk Lastri nanya sinis. Karsidi langsung nembal, anu jelas leuwih loba ti anjen tukang judi, salaki pangangguran, minantu tukang tipu, anu usaha ukur anak, sapopoe diparaban ku anak, leuwih hade cicing. Lastri langsung molotot ka Karsidi terus ngareret ka Isah. Isah kadenge ku maneh naon anu diomongken salaki maneh, memang na aya di kulawarga maneh anu bisa neangan duit jiga anak kuring, ngalebok masih ngandelken pamere ti indung wani calangap harepen aing. Karsidi jeung Isah langsung ngabetem bari silih reret. Heh, dengeken, sanajan minantu aing tegadak, tapi boga villa mewah di Bougainville Villas, mana-mana, karek ayunan neangan imah bari hayang nu harga 80 juta, cuk Lastri nya kakak. Padahal Lastri gemineng ngahina Udin, tapi ayuna Udin dijen senjata pikeun nyerang Isah. Ningali Karsidi jeung Isah masih ngabaroetem tenembal, Lastri nyorocos deui. Saacana kuring oge nganggap si Udin ukur runtah, tapi masih aya anu bisa diharapkan, marane ngarapkan saha, si Ibro anu diagul-agulkan samemehna kalah nyingkapan. Panon Lastri terus mureleng rurat reret ka Karsidi jeung Isah, kawas anu keur nyarekan dua urang budak TK. Nyingkah bari sempet marawanan heula, teu era salaku kolot gablek anak geus lain parawan samemeh kawin. Karsidi jeung Isah geus kaciri ngadek-dek nahan ambek. Geus nyaho gablek anak ruksak, dar masih dijual ka aki-aki anu ngaranna Firman, ulah disangka kuring teu nyaho. Kolot mana anu leuwih ruksakti marane daek nagermoan anak sorangan, sangeunahna ngagogoreng kulawarga kuring sia, cuk Lastri deui. Isah langsung ngajerit bari rek ngajenggut bu uke Lastri. Gandeng, sia hak nganilai kulawarga kuring. Tapi Isah buburu ditampiling ku Lastri, Isah teu jadi ngajenggut Lastri, langsung mundur ka tukangan Karsidi. Saha anu nganilai ti heula, aing ukur malikeun sasuai kanyataan, ulah dikira aing bakal cicing kulawarga aing dihina, cuk Lastri. Ayuna si Firman geus kabur oge sanggeus ngasaan anak maneh, sarua jeung si Ibro, bari saacan dipangkaburkeun dibikeun heula ka si Barena, kolot naon ngantep anak kawas kitu, teu lila si Barena oge kabur jeung bapana, geus moal salah, si Atang oge sarua ngasaan heula matak kabur oge, cuk Lastri deui. Naon anu leuwih unggul tibatan kulawarga aing, make jeung wani ngabandingkeun sagala sia, cuk Lastri terus ngacaprak. Siren jeung Wina ukur silih reret bari karerung, terus duanana ngajauhan, sabab anu diparaseakeun geus urusan kulawarga, eueuh urusan deui jeung imah, duanana eueuh anu wani nyarek atawa ngahalangan. Amarah Isah geus teu kaampeh deui, langsung nyerang Lastri, tapi ku Karsidi buburu dicekelan, Isah terus teterejel, sukuna totojar najongan Lastri tapi eueuh nu keuna. Rek naon, memangna mampu ngalawan aing, cuk Lastri. Ulah ukur bacot disowekeun ku aing sungut sia, cuk Isah teterejel, tapi lengan Karsidi beki paga nangkep cangkeng Isah. Ulah nambahan kawiwirang kulawarga, kerma si unah ruksak, si Dudung balik deui ka orok, ayuna maneh ngancam rek nyoekeun biwir aing, memangna aing kretas, disowekeun biwir bakal ngajudok, tembal Lastri. Leuwih hade baralik, ulah hayang meuli imah, boga duit sakitu mah pake nyatu weh ku sarerea ngara isuk teu kalaparan, cuk Lastri deui. Isah akhirna cicing, Karsidi oge bingung, sabab teu sangka bakal panggih jeung Lastri di dia, teu hade kudu terus riributan di imah batur. Mending omongkeun ka emah, Villa Kusuma Jean aula judi, siapkan sababaraha lapak, kuring bisa mantuan ngajak babaturan daratang sangkan langsung rame, pan lumayan nambah-nambah penghasilan, cuk Lastri. Karsidi sabenerna leuwih ambek, tapi pikirana masih waras, piraku rek ngalawanan awewe bari di imah batur. Karsidi ukur melong era bari manggut sababaraha kali sarta maksakeun serika Siren jeung Wina, kode sangkan mantuan nyingkahkeun Lastri ti harepena. Isah, sakadar maneh nyaho, aing sakulawarga bulan harap rek nyicingan Villa Bougainville, sanajan butut tapi aing masih boga imah anu rek dikosongken, maneh-mana, jarak maneh jeung aing bakal leuwih jauh, ulah hayang sombong harepen aing, cuk Lastri. Karsidi langsung nuntun Isah keluar, hayu balik, moal balik lila-lila di dia oge. Ngalayanan nu gelo asa jadi sarua gelona. Wina oge buburu keluar ngudak Karsidi jeung Isah, Lastri, dulur maneh mah pikasrieun, dikira kuring jelema teu mampu imah kieu ditawar 80 juta, cuk Siren ngadeketan Lastri. 80 juta ge boa bogaan boa henteu, sabab kuring nyaho ka ayana, tembal Lastri. Hayu maen deui ah, karunya kanu nungguan, cuk Siren ka Lastri. Wina buburu nyampurkeun Karsidi anu geus muka panto mobil. Pa antosan, salira masih bade milarian bumi nu sanes. Isah molotot ka Wina, geus teu hayang, Wina ukur bisa molohok nempo mobil Karsidi jeung Isah hindit. Karek boga villa pamere oge geus sombong, teu nyadar eta villa hasil nipu si Udin, lamun Salman sadar geus ditipu terus villa dicokot deui,
tetep wae si Lastri ge balikna ka imah butut deui, cuk kisah kukulutus dina jero mobil. Keun bae, hiji waktu pasti bakal karasan, cuk Karsidi. Ayuna kamana Kang, duit tetep kudu dibelikan ngarah di pentaku ema, Isah nanya. Beli imah nubiu, eta geus murah pisan, ngan ulah ayuna sabab masih aya nu gelo, tembal Karsidi. Iraha kadinya deui Kang, Isah nanya, sanggeus ngawara si Lastri, tembal Karsidi. Ngawara kumaha, Isah nanya, si Lastri resep judi, urang ondang bandar judi anu jago, titah ngalawanan si Lastri, sina beyak jeung dedek-dedekna, hasilna bagi dua, tembal Karsidi. Si Lastri jelemana tara gampang ngelehan, lamun eleh, terus dipapanas dina meja judi pasti bakal sagala digade-gade keun, akang ngincer Villa Bougainville, maneh ngarti, cuk Karsidi ngajelaskeun. Lastri teu nyaho dirina bakal dikusu keun dina meja judi ku Karsidi jeung Isah, harita Lastri jeung batur-baturna masih terus main padahal waktu geus nunjuk keun jam 1 peting. Sapaninggal Lastri ka tempat siren, Udin, Mardi jeung Icih akhirna dalahar tiluan, di sela-sela dahar Icih ngomong ka Mardi. Pa, kobi rada tegas ka ama, tekenging diantep wae judi, abdi sieun kasehatana kaganggu atanapi apes katewa ku polisi. Masih karunya ka indung siga kitu, kawas teu nyaho wae, ti maneh leutik keneh iraha indung maneh daek ngadenge omongan salaki, lamun maneh nyaah, sok omongan, bapa mah geus teu sanggup, nini maneh ge teu resepen, pan gara-gara indung maneh anu resep judi, nepi ka urang sarerea diusir ti kulawarga kusumah, untung aki boga imah ieu keur dicicingan, lamun henteu, pasti sarerea geus jadi galandangan, tembal Mardi. Sanes gara-gara abdi nikah sareng Kang Udin, Icih nanya. Lain, harita hajat maneh acan beres, tamu loba keneh, indung maneh geus indit judi, sapeting teu balik, jawab Mardi. Keur mah bapa kawin ka indung maneh geus teu disatujuan ti awalna keneh, katambah salila aya di kulawarga kusumah, indung maneh nyieun wae masalah. Puncakna harita basa maneh kawin, cuk Mardi deui ngajelaskeun. Udin anu karek nyaho ayuna oge kaget, sing horeng Mardi jeung Lastri oge kawin tanpa disatujuan. Aki jeung nini maneh teu pernah satuju bapa kawin ka indung maneh, matak aki jeung nini maneh ti pihak indung oge tara nolol, dasarua, besan jeung besan oge teu alakur, cuk Mardi deui. Naha, ti bapa sareng emanika dugi ka abdi nikah pan 22 tahun jarakna. Piraku salami 22 tahun eta masih tetap teu satuju, Icih nanya. Lantaran ema maneh teu bisa ngarobah sikep, katambah awalna ngakuna anak pengusaha beunghar, akhir-akhir kanyahoan indung bapana ukur nalayan di Karawang, tembal Mardi. Tapi sikep duanana sami pa, sanaos sikep ema robah ti kapungkur oge upami sikep nini kawas kitu, nyadugi ka iraha wae oge moal aya kacocokan, cuk Icih. Anjeun bener, lamun ngahiji duanana kawas ucing jeung anjing. Duanana sarua resep ngagulkeun diri sorangan, teu bisa ngahargaan batur, omongan luhur, taraf daek eleh omong, matak aya alusna ayuna jauh, tembal Mardi. Icih jeung Udin unggut-unggutan ngadenge penjelasan ti Mardi. Kabeh mitoha memang boga sifat hayang bisa ngatur minantu, tapi Lastri lain minantu anu gampang diatur, matak wajar lamun hubungan Rukmini jeung Lastri diibaratkeun ucing jeung anjing, moal aya karukunan. TV harita keur nayangkeun berita. Berikut ini adalah berita darurat. Beberapa hari yang lalu, Ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Jepang, Masao Kobayashi meninggal dalam kecelakaan di Tokyo. Menurut media Jepang, penyebab kematiannya adalah karena putra sulungnya, Ichiro, memberinya racun. Ini menunjukkan bahwa Masao Kobayashi menggunakan obat dengan efek rangsang yang kuat, yang menyebabkan jantung menjadi kelebihan beban dan dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Interpol telah menerima berita bahwa Ichiro saat ini bersembunyi di Bandung, Jawa Barat, dan sekarang keluarga Kobayashi menawarkan hadiah 30 miliar yen untuk memburu Ichiro. Jadi sejumlah besar pembunuh bayaran dan anggota geng Jepang telah masuk ke Indonesia, dan sebagian sudah berada di Bandung. Polisi secara aktif memburu para pembunuh bayaran ini. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan segera menghubungi polisi jika menemukan orang dengan kewarganegaraan asing yang mencurigakan. Jelema biadab, demi kekayaan tega maehan bapa, cuk Mardi. Udin seri, sabab sabenerna Ichiro justru budak anu nyaah ka bapana. Hayang nyagerkeun bapa tapi ku cara anu salah. Anu ngajadikeun Ichiro katempo jahat lantaran dugaan salah ti Jiro. Disangkana Ichiro nu maehan bapana, malah ayuna saembarana geus ningkat jadi 30 miliar. Wajar sabab Jiro hayang buburu nyekel posisi pimpinan, jadi Jiro kudu buburu maehan Ichiro. Jiro sabenerna nyaho Ichiro teu niat maehan bapana, nanaonan kudu indit ka Indonesia terus maehan ti jarak jauh, moal bisa langsung nyokot jabatan kapamingpinan Kobayashi. Ukur micunan waktu, Jiro oge nyaho lancekna keur nyumput moal wani kaluar.
Kobayashi geus transfer 100 miliar ka Udin, pasti Udin anu aya di satu kangen kacilakaan bapana, lain Ichiro. Udin buburu ngirim chat WA ka Kang Bahar sangkan Kang Bahar ngahubungi Jiro. Menta tebusan 50 miliar, lamun Jiro tedaek, Ichiro bakal dibawa ke Jepang pikeun ngayakeun konferensi pers sarta ngajelaskeun masalahna terus nyokot hakna sebagai pimpinan Kobayashi Pharmaceutical. Pamikiran Udin sabenerna sederhana, lamun Jiro hayang jadi pamimpin, Jiro kudu daek kerjasama jeung dirina, lamun Jiro tedaek, Ichiro anu bakal dititah maju sarta kerjasama jeung Udin, lamun duanana kong kali kong hianat sarta Kobayashi dibagi dua, karugiana bakal leuwih gede, ngabagi dua perusahaan anu masih boga hutang gede ka bank lain masalah sepele. Tanpa loba tatanya deui, Kang Bahar langsung nelepon Jiro nepikeun maksud tina omongan Udin. Jelas Jiro reuwas ngadengena, Kobayashi geus mayar 100 miliar ka Udin pikeun meuli racun, anu jadi panyabab Masao maot, lamun kasus ieu nyebar, tangtu bakal jadi kasus anu ngeraken. Padahal Udin bisa wae maehan Ichiro langsung sabab geus aya bayaran anu jelas, sasuai saembara Jiro, keur naon kudu dibabawa ka Jepang sagala. Jiro bener-bener jadi ngewa ka Udin, tapi teu bisa ngalawan trik anu keur dimainkan ku Udin. Jiro akhirna adu tawar jeung Kang Bahar. Pa Bahar, coba bejakeun ka Pa Udin, saenggeus dibikeun ka Pa Udin 100 miliar, sesakas Kobayashi kurang ti 10 miliar deui. Masih loba kene duit anu ngagarantung di luar tapi acan ken jatuh tempo pikeun bisa ditagih, acan hutang ka bank 80 miliar anu nungguan kudu dibayaran, rek ti mana deui kudu nyiapkeun 50 miliar. Pa Udin tara narima tawaran, naon anu geus diomongkeun eta kaputusana, teu bisa roba deui, tembal Kang Bahar. Pa Bahar, lamun kitu kuring menta tempo 2 bulan, tapi salila 2 bulan eta ulah nepikeun ka Ichiro kaluar pikeun nyarita ka media, komo nepi ka dibawa ka Jepang, jawab Jiro. 2 bulan, oke tungguan sakedeng, kuring kudu ngomong heula ka Pa Udin, tembal Kang Bahar. Kang Bahar buburu ngirim chat ka Udin, Udin harita keur meresan urut dahar dina meja makan, pas maca chat, buburu dibales. Kaputusan kuring teu bisa robah, kuring bakal mawa Ichiro ka Jepang, kecuali Jiro bisa nyiapkan 50 miliar. Di mes kandang Kang Bahar oge aya TV, jadi Ichiro nyaho yen nyawana geus dihargaan 30 miliar ku Jiro, sarta geus loba pembunuh bayaran sarta geng Jepang anu geus aya di Bandung. Ichiro geus ngarasa lamun angger di Bandung, dirina tetep bakal paeh, ngan teuing iraha, tapi lamun Udin boga pikiran mawa dirina ka Jepang, Ichiro wani mikeun 80% saham Kobayashi ka Udin. Kahayang Udin ditepikeun ku Kang Bahar ka Jiro, Jiro, pamenta Pa Udin 50 miliar jo kuring mah geus murah, coba pikirkeun ku maneh, lamun Ichiro dibawa ka Jepang terus jadi pimpinan Kobayashi, Ichiro jelas wani mayar leuwih gede deui tibatan kudu paeh di Bandung, anjeun bakal kalengitan sagalana. Oke lamun kitu kuring satuju, kuring rek ngusahakeun 50 miliar, beja keun ka Pa Udin, tembal Jiro. Sanajan kas Kobayashi ipis, tapi sabenerna simpenan pribadi dina tabungan Masao loba keneh, jadi Jiro teu salempang. Salila Ichiro tebalik atawa paeh, kabeh warisan bapana bakal ragrak ka Jiro, Kobayashi Pharmaceutical, deposito, duit tunai, barang antik, mobil, imah, kabeh titinggal Masao bakal jadi milik Jiro, jadi karnaon kudu lebar salila Ichiro tenembongkang bangetna di Jepang. Ngan 10 menit duit 50 miliar geus asup kana rekening Udin. Pa Bahar, bejaan Pa Udin 50 miliar geus ditransfer, buru lepaskan Ichiro di Bandung, sina diparaehan didinya, jog Jiro. Oke, lamun bener duit geus asup, Ichiro pasti bakal paeh, tembal Kang Bahar. Kang Bahar buburu ngirim chat deui ka Udin, Jiro geus transfer, dicek den. Teu lila Udin ngabales, geus aya, kumaha den, paehan Ichiro ayuna, terus di videokeun keur bukti ka Jiro. Ichiro sumputkeun, keur bukti jeun video palsu saolah-olah Ichiro keur dipencit, kuring masih butuh Ichiro hirup, tembal Udin. Den, anjeun rek nyalametkeun Ichiro, Kang Bahar nanya. Bener, harga 50 miliar murah teuing keur nyawa Ichiro. Ichiro bakal dijadikan alat ku kuring nepikeun ka Kobayashi Pharmaceutical bisa kapi milik ku kuring. Jepang jeung Indonesia kungsi mumusuhan, duit anu diperes ku Udin ayuna acan sabanding jeung basa Jepang meres Indonesia baheula. Kuring ngarti den, kuring bakal ngajaga Ichiro, tembal Kang Bahar. Harita di imah Sony Nataprawira, kulawarga Nataprawira oge keur ngabahas masalah Kobayashi Pharmaceutical dina acara makan kulawarga. Kuring ngarasa masalah Kobayashi Pharmaceutical ieu aya kaitana jeung Pa Udin, cuk Sony. Warni kerung, tapi acan loba tatanya, Henry anu diuk digigireun Warni ngomong. Sarua ki jeung anu disangka ku kuring, Masao meuli ubar keur nyagerkeun lumpuh, tapi terus maot, samemehna kuring narima beja di pameran ubar,
Ichiro ngadatangan Tiandi pikeun meuli formula ubar lumpuh, anu dimaksudku Ichiro pasti ubar jiunan si Udin anu dipake ngubaran Aki. Koplok, saha anu ngawara maneh nyebut Pa Udin ku sebutan kitu, Sony ngagebrak meja. Hampuraki, maksud kuring Pa Udin, Cuk Henry reuwas sabab akina ambek pas nyebut Udin ku sebutan si Udin. Ningali Henry buburu ngomean bahasana Sony ge akhirna tenang deui. Kanyaho Tiandi dina masalah medis memang hade, tapi acan kadenge mampu ngajian ubar ajaib, ukur Pa Udin anu bisa. Terus Sony ngarenghap panjang, ubar Pa Udin memang alus pisan, kuring anu tadina sakarat bisa jak-jak waringkas deui saperti ayuna, memang masih babari capek, tapi wajar sabab geus kolot. Kikumaha lamun kuring ka Pa Udin sangkan daek mariksa Aki deui, atawa meuli hiji ubarna keur Aki, Cuk Henry. Ulah, Aki era, sabab geus diubaran gratis tapi Aki ken males kahadeana, tembal Sony. Henry kerung, sabab acan bisa faham kunaon Akina masih mikiran males budi ka Udin. Henry nganggap cara nyagerkan Udin masih katempo biasa wae, saperti tabib-tabib sejenah, bisa ngajak-jakeon Akina tapi pantes 100% pulih. Henry memang tenyaho hasiat ubarna, tapi ker Sony jeung Tiandi anu sarua kolot, bisa ngerasakan gedena hasiat ubar, duanana sarua sieun paeh, ku ayana ubar jiunan Udin, umurna ibarat geus nambahan sababaraha taun deui. Warni faham pisan kana pamikiran psikologis Akina, tekawas Henry, katambah Warni masih boga ubar ajaib ti Udin anu disumputkeun dina kotak sarung tangan dina mobilna, ukur Warni jeung Udin anu nyaho. Ku ayana ubar eta, Warni ngarasakeun katenangan pikiran anu acan pernah dirasakeun samemehna, sabab salila ubar eta aya, lamun aya musibah anu datang ka dirina, masih aya harapan katulungan. Jelas batur bakal saperti Henry, moal bisa ngarasakeun nanaon, sabab acan pernah nyaksian hasiat anu sabenerna, malah bisa jadi lamun ubar aya dina lengan Henry, pasti bakal dimanfaatkan keur keuntungan pribadina daripada dipake keur jaga-jaga dina kaayan darurat. Sanajan biu Sony masih ngeluh babari capek, lain Warni teh hayang mikeun ka Akina ayuna, tapi Warni acan nganggap eta hal anu darurat. Sony ngararet ka Warni, "Warni, anjeun daek indit jeung Henry ngawakilan Aki ka RSJ. Aya naon di RSJ ki?" Henry nanya, anakna Renal Sanjaya dirawat, tembal Sony. "Oh enya, kuring pernah lalajo di YouTube, aya katurunan Sanjaya anu ngarampok tai aki-aki, maksud Aki eta lain?" Henry nanya. "Henry, kunaon ngomongkeun anu pikagelehan dina waktu keur dahar kieu? Dasar, Cuk," Warni ambek bari nunda sendokna dina piring. "Hampura teh, tapi memang kitu kanyataana," Cuk Henry seri. Sony oge sarua, nenden sendok teh neruskeun daharna. "Pokona datang ka ditu, sakadar panggih sakedeng jeung Renal, beja keun kasehatan Aki acan jak-jak bener, jadi Aki teu bisa ngalongok, geus kitu mah baralik deui oge teu nanaon." "Mangga ki," Cuk Henry ungguk, "kulawarga Sanjaya memang leuwih beunghar dibanding kulawarga Nataprawira. Nataprawira pangbeungharna sa Bandung tapi lain pangbeungharna sa Jawa Barat, masih loba pangusaha sejen anu leuwih beunghar sanajan teu cicing di Bandung. Hubungan kulawarga kelas atas memang kudu deket, silaturahmi kudu tetep dijaga, sanajan persaingan bisnis di lapangan diadu, tapi kadang-kadang bisa saling dukung." "Kinten-kintena masihan naon anu sae?" Warni nanya. "Aki boga liontin batu anu hasiatna keur nenangkeun pikiran, bikeun ka Renal sina dipake ku anakna anu gering, sanajan teu bisa nyagerkeun, tapi bisa keur ngurangan beban pikirana," tembal Sony. "Mangga upami kitu mah ki," Cuk Warni ungguk, "hayu milu ka Aki." Cuk Sony nangtung bari ngajak Warni. "Mangga ki," tembal Warni bari cengkat tuluy nuturkeun Akina. Di ruangan kerja, Sony diuk dina kursi kai mahoni bari ngadarek dek. "Warni, Aki rek nanya, geus kumaha hubungan anjeun jeung Pa Udin?" Ditanya kitu banget Warni langsung berem, buburu diuk harapan Akina, tapi teu bisa ngajawab nanaon sabab bingung. "Ulah era-era, beja keun sa ayana," Aki pan ukur nanya, Cuk Sony bari seri. "Pa Udin sibuk wae, teu aya kasiumpetan pikeun sering pendak," tembal Warni. Banget Sony ka tempo kuciwa, ulah loba teuing miceunan waktu, anjeun ngora keneh sedengkeun Aki geus rek paeh. Anjeun bisa sabar tapi Aki mah teu bisa, tapi lain hartina Aki maksa hidep, ngan Aki bisa nempo anjeun oge resep ka Pa Udin. Warni ungguk, terus tungkul sabab era, memang bener dirina geus kapikat ku Udin. Warni butuh lalaki anu bisa ngalindungi dirina sabab dua kolotna geus araweuh ngan Udin anu dianggapna pantes keur panyalindungan. Sony ngarahu, Aki oge manglebarkeun Pa Udin kawin dina umur anu masih ngora, tapi zaman geus modern, geus teu aneh aya kawin cerai, jadi aya anu ngaranna kawin ngadua kalian,
katilu kalina jeung saterusna, anjeun teu perlu era kawin kanu geus pernah boga pamajikan, salila bisa hirup jeung anjeun hartina eta salaki anjeun anu kudu dijaga jeung diperhatikeun, teu kudu mempermasalahkeun saha pamajikan samemehna. Abdi ngartoski, tapi abdi teu tiasa teras mumudak, margi Pa Udin katawisna nyahan pisan ka istrina, abdi alim anu akhirna Pa Udin ngahindar ti abdi, tembal warni. Bener, sanajan kudu lalaunan, tapi anjeun ulah ngantep tiap peluang. Di mana kaciri aya kaseumpetan, naon salahna buburu asup, Cuk Sony. Nya aki karek inget, sababaraha poe deui aki ulang tahun anu ka-80, ondang Pa Udin datang, ieu kasempetan, anjeun pikeun bisa panggih, Cuk Sony Sri. Mangga ki, tangtosku abdi diulem, tembal warni. Jik ayuna ka RSJ jeung Henry, bisi kaburitan teuing, ieu liontin batuna, Cuk Sony bari mikeun kotak perhiasan letik anu dicokot tina laci meja. Henry nganter warni ka RSJ, di RSJ perawat karek beres mere dahar Wuki. Sanggeus warak, Wuki sadar, buburu ngelap bibirna, kekemu, terus dipasang alat lavage keur nguras deui esi betengna. Wuki ngagoler dina ranjang bari bengetna pias, panon karelong, sabab memang tara kausian daharan nanaon deui salian ti teu jeung cai nginum, bari sanggeusna kudu dikuras deui make alat lavage. Nempo Wuki geus sadar deui para perawat cing laleos kalaluar ti bangsal perawatan, terus pating orolo utah di luar. Renal jeung Roger dariuk di sofa di luar bangsal bari nungguan Wuki sadar. Pa, Wuki tos sadar deui, mangga bilih bade ningal kondisina, Cuk saurang perawat nyampurken. Lavage geus beres, Renal nanya, beres pa, tembal perawat. Tai anu dibikin geus steril, Renal nanya, tos di oven heula pa dijantenkeun biskuit garing, sanaos bauna teu ical tapi dijamin bebas bakteri atanapi virus, Cuk perawat ngajelaskeun. Waktu dahar Wuki tetep 2 jam sakali, teu bisa dihalangan deui sabab karunya kana kondisi awakna lamun geus ngamuk, kapaksa diakalan ku tai garing anu geus di oven samemehna. Siapkeun terus, ulah nepikeun ka eueuh di mana butuh, Cuk Renal ka perawat. Tos sayogi 8 porsi kangge wengi ieu, sadayana parantos di autoklaf, tembal perawat. Pipi Renal geus kembu sabab murel ngadengenna, terus nitah perawat buburu indit sangkan teu terus-terusan ngomong keun tai. Roger ngaharewos ka bapana, pa, rek nepi ka iraha kawas kieu, nah teu dirawat di imah wae, kuring hariwang lamun beki loba nu nyaho, beki goreng ngaran Sanjaya. Naon bedana, Renal nanya, di imah, urang bisa ngagunakeun dokter sorangan, perawat sorangan, karahasiahan leuwih kajaga. Di dia perawat unggal poe ganti, dokter oge teu angger, teu bisa ngajamin maranehna bakal jempe di luaran, cek Roger ngajelaskeun. Teu nanaon Wuki balik, tapi bapa moal waka, cek Renal. Naha, rek naon di dia, Roger kerung, bapa curiga aya anu ngahajajail ka lancek maneh, bapa rek nyilidik heula saha pelakuna, maneh kudu maturan bapa di dia, tembal Renal. Kuring pasti maturan pa, Cuk Roger, urang balikeun heula Wuki isukan, ayeuna hayu urang tempo heula ka jero, Cuk Renal ngajak Roger asup bari nangtung ti heula. Renal muka panto bangsal, bau teh langsung kaambeu, sanajan jandela muka, ex-house fan oge muter, tapi bau teh tetep asa ngulibek di jero. Wuki keur ngagoler, cimata basai keneh dina pipina, panona ngareret ka Renal jeung Roger anu karek asup. Pa, paehan kuring geus teu kuat kudu hirup kawas kieu, Cuk Wuki ka Renal. Renal buburu nyekel lengan Wuki, ulah nyarita kitu, anjeun kudu hirup, bapa bakal terus neangan cara sangkan anjeun bisa cager. Renal hayang ngomong leuwih deket, malah hayang nyium tarang anakna, ngan tiap Wuki ngomong, bau tai langsung ngahebos kana bangetna. Bapa rek nitah dokter pribadi mawa anjeun balik isukan, bapa jeung adi maneh bakal terus di Bandung nepi ka jelema anu geus ngajieun anjeun kieu kapanggih, sakalian rek neangan ubar pikeun nyagerkeun anjeun, tungguan beja ti bapa di imah, jaga kasehatan, Cuk Renal. Wuki ungguk, sumanget hirup na kahudang deui, lamun kapanggih jelemana, kuring nu bakal maehan, Cuk Roger. Roger, nuhun, Cuk Wuki lalaunan, kadenge sora perawat di luar. Pa Renal, di luar aya warni Nataprawira sareng Henry Nataprawira, hoyong nepangan anjeun. Titah nungguan di ruang tunggu, tembal Renal, ngadenge aya warni, Roger sumanget, sanajan umur karek 17, tapi Roger geus beger, nyaho awewe gelis jeung henteu. Sanajan umur Roger jeung warni beda 8 tahun, tapi Roger bogo, kakuatan kulawarga Nataprawira lumayan beunghar. Renal oge pasti satuju lamun kahayangna diungkapkeun, ngan hanjakalna Roger masih sakola, ayuna kabeneran warni datang, jelas Roger oge hayang nepungan. Renal jeung Roger kaluar ti bangsal, terus ka ruang tunggu,
Nyampak warni jeung Henry masih narangtung nungguan, Roger melong warni anu jangkung letik tapi ngararsi, gelisna eueuh tanding, Renal oge rada kasima, kagelisan warni ngelehkeun mojang Cianjur atawa artis-artis top Indonesia, nyambung.